Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul janji nu mawapati. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos kasugri kaum dangu. Ayeuna urang caturkeun di hiji tempat anu memang rada anggang. Tadi basa mimiti imah Mang Jumari kaduruk. Harita teh aya 4 urang jalma anu keur laleumpang bari narakolan kohkol. Anu tayalian eta teh ronda sarta kaparengan keur ngalider ngurilingan lembur. Ronda anu keur ngaleut opatan tayalian ti Pak RT, si Ohim, Pendi, jeung Jahri anu kabeneran peuting eta teh kagiliran menang tugas babarengan. Tapi barang keur jongjon garun teu ngobrol. Jahri pareng ngareret ke belah kaler, sarta breh ningali seuneu hurung ngagebur kawas durukan. Hai nahawayak aya nu ngadurukan. Ceuk Jahri leumpangna ngarandeg sakedeung terus melong ka pelebas seuneu. Ngalindur meur maneh mah Jahri. Piraku aya nu ngadurukan tengah peuting. Sekuruda oge. Kajabarona kawas urang. Batur ngagorojon ku simbut. Urang mah kalah ngider ku kurilingan. Walon si Ohim bari jongjon leumpang. Manya kuring make jeung ngalindur Ohim. Pancan sare ti tadi oge. Sok we atuh tingali ku maneh tuh seuneu ngabebela. Tembal Jahri bari nunjuk ka palebas seuneu anu keur ngabebela. Ngadenge kitu Pak RT, Pendi kitu deui si Ohim bareng ngareret leumpangna ngarandeg. Uluh nyawe geuning seuneu itu mah euy. Tapi betasa mah nya lamun anu keur ngadurukan. Lantaran katinggalina bambani ngabebelah itu geuning. Buah-buah kahuruan eta mah. Sabab kalah beuki ka luhur. Cing hayu urang tempo ka ditu. Ariwang bisi aya nanaon. Ceuk Pak RT ngajak ningali seuneu. Sarta tenungguan jawaban terus leumpang ti heula meningak gedig dituturkeun ku nu tiluan. Beuki lila seuneu anu ngabebela teh katinggalina kalah beuki ka luhur. Sarta beuki ngagedean. Tungtung seuneu katempo ngalentab ka ditu ka dieu katebak angin. Aseup hideung ngelun ka luhur. Wah, nya Pak RT kawasna mah kahuruan eta mah. Ceuk Pendi leumpangna beuki gancang. Nya bener kahuruan eta mah tuh. Seuneu beuki ka luhur ngagedean. Tapi naai masahanya. Buah-buah nu bogana keur sarare. Tembal Jahri bari setengah lumpat. Eta mah beut kawas Imam Mang Jumari lebah dinya mah. Lantaran geuning tempatna dagang tinu sajen. Tempa si Ohim bari jeung bretek lumpat ti heula mending ngabecir. Nya bener eta mah beut kawas Imam Mang Jumari. Ayo buru lumpat ah. Ceuk Pak RT brengbeng harita lumpat. Terus atuh pating belecir bari ratok narakolan kohkol. Samalah kituna teh bari jeung pating gorowok. Kahuruan euy. Batur-batur kahuruan. Kasugri kaum dangu teu kacatur di jalana. Pak RT sabatur-batur geus aranjog kanu dituju. Sakabehna oge eueuh anu teu ngajenghok sabab ningali seuneu anu ngabebela ngaduruk imah Mang Jumari. Kayaan didinya jadi caang makbrak. Samalah karasa hawana panas. Aseup hideung ngelun ka luhur matak peurih kana panon. Silalatu oge meuni rabeng hariberan. Ya keur sajongjongan mah sararea oge ukur bisa nempokeun bangun anu kasima ku seuneu anu sakitu gedena. Ari Nyi Rasti barang ningali Pak RT jeung baturna daratang puguh bae atoh jung maksa keunang tung lalaunan.
Pak RT, tolong Pak RT, tolong. Gebeg atuh sararea reuas terus bareng ngalieu ka palebah datang nasora. Breh katempo aya Nyi Rasti anu keur nangtung sisi kebon. Saha eta teh? Nyi Rasti, Balon Pak RT nanya bari gancang nyamperkeun. Anu sejen oge nuturkeun. Leres Pak RT ieu abdi. Rasti. Tulungan Pak RT, tulungan. Bapak sareng emak kitu deui jang abdi kawas nama masih kene aya di jero. Kitu ceuk Nyi Rasti bari ngalengis mata kuatir. astagfirullahaladzim. Baru Bang Cumari masih kene raya di jero. Nya Pak RT, enggal atuh tarulungan. Nyaho kurang tulungan. Barudak tuh ngadon ngaharuleung wae. Atuh hayu sararea bantuan paruban seuneu. Pak RT harita cuhcih paparentah kanu tiluan. Nya tapi kunaon Pak RT mareumana? Jawab Bendi ngerasa bingung nah kudu kumaha carana pikeun mareuman seuneu anu sakitu gedena. Sanajan di banjuran ku cai oge cantang tu bakal pareum. Nya ngarala cai sok kancang ka ditu. Ceuk Pak RT bari jenggeumpeur. Ari ngalacai teh nya mana emberna atuh Pak RT? Jabani ngapan jauh kudu ka lande. Sok atun nyangan cara nu leuwih hade. Tempas Jahri sarua bingungna hayang nurungan tapi teu nyaho carana. Da puguh seuneu teh lain bantrak-bantrakeun sedengkeun maneh nangan ukur opatan jeung deui teu mawa ember keur ngakutan caina. Aduh, nya bener eueuh ember. Anya kumaha tuh rigus kieu? Ceuk Pak RT bari jeung bulak-balik teu geunah cicing. Nyakeun atuh kuring rek balik heula ka imah nyokot ember. Sakalian rek minta bantuan ka batur. Walon Jahri anu kabeneran imahna kasebut paling deukeut ti dinya. Nya sok kancang ka ditu. Barengan tak ku si Ohim sakalian nginjem ember kanu sejen. Nya sanggeus kitu mah bertek Jahri jeung si Ohim bareng lalumpatan. Rek nyokot heula ember ka imahna. Sabot keur kitu jebul aya anu daratang ti kidul, urudul ti kulon, torojol ti kaler samalah aya nu hideng marawa ember. Ya kumaha memejena ieu teh make jeung aya kahuruan kieu RT. Ceuk palebe anu kakara datang kituna teh bari hari weus-weus langsung nanya. Duka teuing atuh palebe, kuring oge teu apal kana mimiti dama. Jawab Pak RT anu keur teu puguh gawe. Geus kang wakal loba ngobrol. Ayo nya mah menying oge sok buru-buru itu pareuman heula sono. Sok dulur-dulur anu geus marawa ember hayu sakabehna ngarala cai. Itu seuneu ulah diantep. Kitu ceuk Mang Dario anu harita geus aya di dinya. Samalah geus ngajingjing ember sadua-dua. Kadenge kitu teu talangke sakur anu marawa ember mah terus pating bretek muru kalandeuh rek ngalacai. Kitu deui Pak RT jeung Pendi oge pipilueun. Lantaran ayeuna mah emberna aya meunang nginjem ti baturna anu sejen. Urang lembur anu daratang harita beuki loba bae. Akhirna mah ngagimbung. Nya satuluyna sakur anu araya pabarengan gotong royong. Sararea pada hayang milu mantuan. Sawur seuneu teh pada manjuran pilih genti. Kayaan jadi paciweuh aya anu lumpat ka lebak rek ngalacai. Tapi aya oge anu ti lebak ka tonggoh bari ngajingjing ember. Katempo ti bebergeg sarta kitu jeung kitu bae saterusna. Nya ari bakat ku dileukeunnan mah antuk napes seuneu teh pareum. Tapi hanjakal. Ibah geus bea kaduruk rata jeung taneuh. Anu nyisa ngan saukur tinggal ruhakna anu marakbak. Reg sararea eureun brek dariuk bari ngaharegak da puguh bakat ucape.
Bareng jeung kitu telenyeng Nyi Rasti harita lumpat muru ka pelebah imahna anu ngan ukur tinggal ruhakna. Sarta ketempo masih ngebul keneh. Mak, Bapak, Amin. Kitu ceuk Nyi Rasti hing ceurik ngading diut bari sasambak. Nyai ulah waga kadinya ruhai keneh eta teh panas. Mang Daryo buru-buru lumpat ngadegetan ka Nyi Rasti. Gep leungeuna dicekelan tapi ku Nyi Rasti gancang dikepeskeun. Sorog Pak RT, Pendi jeung Jahri ngadegetan dituturkeun ku nu sejena. Manyang Bapak gitu daya di kuring mana, Mang? Mana? Walon Nyi Rasti bari teu eureun ceurik. Ke sabar heula Nyai. Sabar cing tenang tong lalaona sabab bisi matak nambahan cilaka. Ceuk Mang Daryo nitah tenang. Tapi Nyi Rasti kawas anu embung ngadenge harita telenyeng lumpat deui. Ari maksudna mah rek neangan indung jeung bapa jeung adina anu can kanyahoan kumaha nasibna. Naha bisa nyalametkeun diri atawa terus milu kaduruk bareng jeung imahna. Tapi untung Pak RT jeung Pendi rikat newak. Awak Nyi Rasti terus pada nyekelan. Bapak, Mak, Amin. Kitu ceuk Nyi Rasti bari adug-adugan. Hayang bisa leupas tapi anu nyekelan kalah beuki pageuh samalah terus pada ngarjengan. Nyai ulah kitu haritaeun teh. Ulah sok kabawa pusaka kaba. Cing eling keun da indung bapa jeung adi hidup macan tangtu kuna naon. Saha anu nyaho geus lolos nyelametkeun diri. Nya tapi di mana ayeuna Pak RT? Tembal Nyi Rasti bari ceurik. Awakna adug lajer teu daek cicing. Ari Pak RT bingung ditanya kitu teh da puguh teu nyaho di mana ayeuna Mang Jumari ayana. Sorog palebe nyampeurkeun ngadeukeutan ka Nyi Rasti. Anak king. Istighfar kadinya ulah kitu. Hidup kudu sabar. Sagala rupana pasrahkeun ka Allah. Memang mangsa ayeuna hidup keur beunang cocoba. Tapi teu kudu leutik hate. Lantaran desorangan apan loba dulur urang lembur anu tangtu sararia oge moal ngantap. Sarta bakal milu mantuan kana kasusah anu ayeuna keur disanghareupan. Cenah eta soal kulawarga hidup. Yang tuku sararia oge bakal pada neangan. Anggur mah doakeun sangkan indung bapa jeung adi hidup salilana aya dina kasalametan. Sok istighfar kadinya. Itu ceuk palebe. Mere pepeling ka Nyi Rasti anu ayeuna keur meunang cocoba. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nyi Rasti ngagugu terus istighfar meunang sababaraha kali. Tapi geus kitu lenggerek terus kapiuhan. Awakna leuleus teu inget di bumi alam. Untung harita teh keur pada nyereklan. Jadi awakna katahan teu terus labu. Uluh, Nyi Rasti kapiuhan yeuh. Ceuk Pak RT bari nyangkeh awakna. Sok barawa ka imah atuh. Keun ke di ditu urang ubaran. Nya tapi rek dibawa ka imah saha palebe. Pak RT tumanya bari neuteup. Ya bawa ka imah kuring we atuh Pak RT. Nyaho gaturi kitu mah. Sok jang bantuan gotong Nyi Rasti bawa ka imah Mang Daryo. Kuring mah moal milu lantaran rek mariksa kaayaan di dieu. Sakalian rek neangan Mang Jumari sakulawarga. Sabab can puguh nasibna ieu teh buat teuing kumaha. Ya hade atuh kitu oge. Keun bae Nyi Rasti mah ku kuring rek dibawa. Yang Pendi, abdi Pak. Sok bawa Nyi Rasti ka imah. Bantuan ku
bantuan ku Jang Jahri. Mangga Pak. Ceuk pendi harita geus kitu mah regeyeng awak Nyi Rasti dipayang. Dipayang kuduaan. Dari kusorangan teu kuat. Mang Dario palebe jeung si Ohim naruturkeun tukangeun. Sedengkeun Pak RT kitu deui anu sejena terus mariksa kayaan di dinya. Sakabehna recok ngarobrol ngomongkeun anu kajadian harita. Sabalah terus nareangan Mang Jumari sakula warga ditatanyakeun ka tatanggana susuganan aya anu nyaho. Tapi matak hanjelu lantaran saurang oge eueuh anu nyahoeun naha di mana ari Mang Jumari. Antukna ampir sakabeh boga sangkaan. Lamun Mang Jumari jeung bojona katut anakna anu lalaki milu kaduruk jeung imahna. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun Mang Dario sapara kanca. Tekung silila oge geus narepi. Kabenaran biratmi bojona ti tadi oge geus nyaring. Samalah keur ngarobrol jeung tatanggana anu dareukeut. Nya barang nempo salaki jeung anakna daratang sarta dibarengan kudu sejena gancang dibagiakeun sarta dititah rasuk ka jero. Goledag harita Nyi Rasti digolerkeun di tengah imah. Anu laina guk-gek Dariuk samalah anu sejena oge loba anu jul-jol daratang. Satuluina pada ngariung ku sararea lantaran sakabehna sarua hayang pada nyaho kanu ayeuna keur karandapan. Lain kumaha ieu teh Kang Dario geuning eta Nyi Rasti nepi ka kapiuhan. Jeung deui imah saha anu kahuruan teh? Biratmi langsung tumanya ka salakina da pugu asa reuwas. Memang nya nyaho aya anu kahuruan tapi can meunang beja ngeunaan imah saha-sahana. Aduh, puguh oge anu kahuruan teh imah Kang Jumari Ratmi. Walon Mang Dario ngajawab kana pananya bojona. Lah baruk imah Kang Jumari. Paingan atuh lamun kitu mah Nyi Rasti nepi ka kapiuhan kieu. Dareuwas meureunnan. Tapi nya ka mana indung bapak jeung adina? Nah teu marilu ka dieu. Nya eta duka teuing puguh oge can aya raratana. Samalah ieu nya oge keur pada nareangan ku Pak RT jeung anu sejena. Da puguh can kanyahoan nasibna teuing biheung kumaha. Doakeun we moga-moga cing salamet ulah aya kajadian goreng anu tumiba. Walon Mang Dario ngomong narada cuma limba lantaran inget ka Mang Jumari anu jadi sobatna. Sarta sok sieun aya kajadian anu teu dipiharep. Ya Allah Gusti anu agung. Mata kariwang atuh lamun kitu mah. Jawab Biratmi hatena milu salempang loba karempan. Geus heula ayeuna mah tong wakanyaritakeun persoalan eta. Mending oge urang tarekahan heula Nyi Rasti sangkan gancang lilir. Engke lamun geus sadar urang tanya, nah kumaha mimitina ieu teh make jeung aya kajadian anu sarupa kieu. Nyares palebe, saena mah kitu. Margi hawatos Nyi Rasti anu diantep mah. Nya, cing atuh Mang Dario kuring minta cai herang kana gelas. Ceuk palebe harita menta cai sagelas keur narekahan Nyi Rasti. Mang Dario ret ka bojona anu direret sureti terus kojengkang ka dapur. Teu lila geus balik deui bari mawa cai. Sor diasongkeun ka palebe. Mangga palebe ieu caina. Nuhun Bi. Walon palebe gap cai di tampanan geus kitu cai di pelong. Geriem babacaan. Tekung silila sore cai teh diasongkeun deui ka Biratmi anu keur diuk gigireun Nyi Rasti anu masih keneh can eli. Bi, ieu cai usapkeun kana beungeutna.
terus dicehkeun kana mun-munan. Tah engke sasana inumkeun PKBH. Ceuk palebe mere papatah. Piratmi tebahar tah harita keneh dijalankeun. Teu lila kulisik Nyi Rasti lilir. Bray beunta panona rarat reret kanu araya di dinya. Tingali kitu sararea bungah lantaran Nyi Rasti geus eling. Nyai kumaha hidup teh geus sadar. Ceuk Biratmi ngomong lalaunan sangkan Nyi Rasti teu ngarasa kaget. Aya di mana ieu teh? Nyi Rasti nanya terus kuniang cengkat lalaunan dibantuan ku Biratmi senadiu. Ulah kaget Nyai. Hidup teh ayeuna keur aya di imah Mang. Ceuk Mang Dario bari neuteub ka Nyi Rasti anu katempo matak pikawatireun. Itu deui anu sejeuna oge kabeh marelong tapi can aya anu milu ngomong. Nah kumaha mimitina ieu teh? Nah kumaha mimitina ieu teh? Make jeung aya di dieu. Bet asa teu ngarti. Nyai geulis anaking geus tong wakaroba pikiran ayeuna mah. Mending oge tengtremkeun heula hate sing teger. Biratmi sok bareng nginum heula si Nyai teh. Ngadah lelembutana karumpul deui. Estuning karunya sigana baluas ieu budak teh. Itu ceuk palebe bari neuteub ka Nyi Rasti anu katempo menimpias. Nyai isok gerang nginum heula ngarah teu tuhureun. Biratmi ngasongkeun cai gap di tampanan regot nginum mending ngaleklek. Cai sagelas teu lila oge geus beak. Leng sirahna ngadadak asalieur tapi teu lila leungit. Sanggeus kitu mimiti di pikiranana jejeg deui sarta inget kana sakabeh anu tadi kajadian. Kahuruan. Tulung. Kahuruan. Palebe tulungan palebe. Itu ceuk Nyi Rasti terus hing ceurik lantaran inget deui ka kulawargana. Nyai sing sabar. Keun bae na geus parem seuneu mah. Tapi kumaha nasib indung bapak jeung adik kuring? Nyi Rasti nanya ke nasib anu jadi kolotna. Nya barang ngadenge kitu mah saurang oge eueuh anu bisa ngajawab. Da puguh can aya anu nyaho. Tapi sabot keur kitu torojol Pak RT datang dibarengan ku sababaraha urang. Assalamualaikum. Pak RT uluk salam kanu araya di jero. Waalaikumsalam. Walon palebe bareng ngajawab. Sok langsung we ka jero Pak RT dan lega keneh. Nuhun Mang Dario. Kalacat Pak RT unggah ka jero imah dituturkeun ku nu sejena gek Dariuk ngariung. Kumaha Pak RT geus aya raratan ngeunaan Mang Jumari teh. Puguh oge teu acan palebe lebeng. Saurang oge teu aya anu apaleun di mana ayana Mang Jumari. Matak bingung atuh ari kieu mah. Pak RT, tulungan abdi. Pangmilarikeun emak bapak jeung Jang Amin. Ceuk Nyi Rasti bari ngusap cimata menta tulung ka Pak RT. Ya puguh we atuh Nyai ku bapa oge ditulungan. Samalah sararea oge pasti bakal nulungan. Dina mah Nyai kudu cing teger jeung gede hate. Sukan kolot hidup kurang tiangan deui. Nuhun Pak RT. Kumaha mimitina ieu teh Nyai. Make jeung aya kejadian kieu. Pak RT harita tumanya da puguh hayang nyaho kana mimitina. Nya nah aku mah mimitina ieu teh. Ing sok lamun hidup geus teteg mah geura caritakeun. Sabab sakur anu araya di dieu mah sararea oge tangtu harayang apal. Palebe nyusul tepus kana caritan Pak RT. Adenge pananya sarupa kitu Nyi Rasti rumenghap narik napas jero. Geus kitu derek-dek ngadadarkeun kajadian anu tadi.
timimiti turun ti imah hayang kacai nepi ka balik deui sarta kasampak imahna geus kaduru ku seuneu anu sakitu gedena. Itu Pak RT anu kajantenan tadi teh. Nyi Rasti nutup sakabeh caritana ditungtungan ku ceurik ingha-inghakan. Oh, jadi kitunya kejadian teh. Pantesan lamun kitu mah nyai kasampak kaya di luar pasamang upatan daratang teh. Ceuk Pak RT bari ungut-ungutan ari anu sejenna reang ngaromong jeung baturna. Kek. Hari mimiti na hasilna ti mana eta teh nyai? Naha tina damar atawa tina hawu? Boa meureun poho ruhakna teu dipareuman, saterusna tata lepa kanu sejena, antukna jadi kahuruan. Ceuk Mang Daryo bari neuteup hatena banget panasaran. Seuneu di hau mah tos pareumang disonten keneh oge. Margi pamitos rengse masak sok langsung dipareuman. Dan teu aya seuneu di hau mah. Tapi pamitina damar mah duka abdi oge teu terang. Mung numutkeun paraosan mah asa bet piraku. Margi waktos teu acana abdi turun ti rorompok damar mah angger we kitu teu aya perobihan. Unggal dinten oge. Janten bingung abdi oge. Ingat kosna hasilna teh atuh ti mana ngawitana. Uga oge mata heran. Walon Nyi Rasti ngajelaskeun kajadian tadi sajalan terahna. Ya bener mata keran atuh lamun kieu mah. Nah ti mana seuneu teh mimitina jeung deui meuni asa gancang pisan rekabna. Tembal Pak RT terus ngahuleng mikiran eta kajadian. Nar gancang pisan seuneu teh beut kawas lain kahuruan biasa eta mah. Lantaran katinggalin teh beut asa langsung gede jol ngababelawe kalupur katingali mah tadi teh. Itu Naha ningali ti mana ari Jang Jahri make jeung nyaho kitu. Ceuk palebe ngareret ka Jahri anu harita keur diuk gigireun si Ohim. Rari palebe kapan tadi abdi teh nuju ngaronda ngurilingan lembur. Samalama pan sareng Pak RT, Pendi jeung si Ohim tak gitu. Oh, keur ngaronda nya. Tapi waktu tadi basa keur ngaronda, Pak RT, Jang Jahri jeung Pendi jeung Jang Ohim dah ada ningali atawa manggihan anu sakirana nyurigakeun kitu. Palebe harita tumanya menita lete lantaran dina jero hatena aya nyang karuk rasa curiga. Sarta boga sangkaan buah-buah kajadian kahuruana imah Mang Jumari teh lain alatan sabab anu biasa. Bisa jadi aya sabab anu sejena anu can bisa kateguh. Lebah dieu palebe can bisa ngedalkeun da puguh kakara sangkaan. Sok ingat-ingat. Naha aya anu matak curigakeun atawa henteu? Anu nyurigakeun naonnya? Da paraosan abdi mah teu aya palebe. Walon Pendi terus silih reret jeung baturna anu tadi bagian ngaronda. Nya bener da teu aya anu nyurigakeun tadi mah. Lamun teh tuning aman sarta tentrem sakumaha biasana teu aya anu mata kariwang. Si Ohim milu nimbrung bari katempo rada kerung bangun anu keur mikir. Ya lamun kitu naon atunya anu jadi sababna? Walon palebe terus ngahuleng. Jep sakedapan mah jarempe. Sararea kawasna keur malikiran eta kajadian. Tapi saurang oge eueuh anu bisa neguh kalah mata klieur. Lantaran asa teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal. Sabot keur kitu Nyi Rasti beut ras ngadadak inget ka saurang jalma anu pasarandog jeung manehna teh. Palebe, kitu deui kasadayana. Abdi nembe imut ayeuna mah. Tadi waktu wangsul ti jamban teh.
Nalika nuju lumpat palebada puran jauh abdi teh pasarandog sareng saurang jalmi anu sami nuju lumpat harita teh. Atuh kaget abdi teh teras ngerandeg. Teu lami manehna teh ngebretek deui lumpat ke kebon anu bala. Terasna mah duka ka mana da teu terang. Ceuk Nyi Rasti harita kakara inget mitra kajal manu tadi pareng amprok jeung manehna. Tah, lamun kitu mah boa-boa eta jalma teh aya pakuat pakait na jeung kajadian anu ayeuna keur karandapan. Tapi saha eta jalma teh Nyai? Palebe gancang tumanya da puguh panasaran samalah kacurigaana beuki gede. Nya ari sahasana mah duka abdi teh teu terang palebe. Margina manehna teh nganggoan anu sing sarua hideung. Samalah ditaregos hideung menibuni. Janten abdi teh teu tiasa sidih kana rupana. Buah-buah eta teh jelema jahat anu pagijeng Nyai teh. Da geuning make jeung ditaregos sagala. Sabab lamun jelema bener mah tangtu moal kudu nyuputkeun beungeut sagala rupa. Mata kitu oge manehna teh pasti sieun kanyahoan kudu sejen. Kuring mah jadi curiga ieu teh. Buah-buah imah kahuruan teh lain kahuruan biasa. Bisa jadi aya anu ngaduruk. Kitu ceuk pamikiran kuring mah. Itu ceuk Pak RT ngomongna dariah pisan. Ya lamun kitu mah nurutkeun pamikiran Pak RT kawasna akur jeung pamikiran kuring. Tapi sok sanajan nya oge kitu urang ulah waka gagabah sarta ulah waka tutudinganan. Sabab bisi nyalahan da puguh sagala rupa oge kudu aya heula buktina. Ya carana ku urang kudu ditalungti kalayan apik jeung taliti. Nah saha sanyana eta jalma anu make papakean sing sarua hideung teh. Tah poe isuk hayu urang neangan deui Mang Jumari. Sarta urang pariksa deui kaayaan imah anu geus kaduruk teh. Sakalian urang nalungtik jalma anu tadi. Susuganan aya anu pareng amprok jeung manehna. Sarta urang bisa menang barang buktina. Itu ceuk palebe. Bari rutret kanu sakur araya di dinya. Ari anu ngabarandungan hampir kabeh ungut-ungutan tanda satuju kana caritaan palebe. Ya geus kitu mah prung ngarobrol silih tembalan. Tapi ari obrolan mah teu jauh teu nyaritakeun imah Mang Jumari anu kahuruan. Birat mi hideng mirun seuneu dekulna heureuk cai keur ninyuh cai kopi da geus pasti anu ngariung teh harayang nginum. Teu lila oge geus asak sore cai kopi teh diasongkeun sakalian jeung lalauhna saaya-aya. Ari Nyi Rasti dititah ngedeng di kamar ngarah bisa leureuh sarta bisa nengtremkeun heula hatena anu tangtu keur sedih jeung nalangsa lantaran can nyaho kana nasib kulawargana. Kocapkeun isukna ayam jago geus reang kongkorongog patembalan. Sora manuk ricit dinadahan pating racelog jeung baturna bangun anu galumbira. Ari panon poe moncorong di belah wetan cahayana koneng umyang nyaangan alam pawenangan. Dina kayaan kitu palebe saparakan harita geus daratang deui kaburuan imah Mang Jumari. Samalah Nyi Rasti oge aya. Da puguh hayang nyaksian nah kumaha kaayaan imahna ayeuna sarta hayang neangan indung bapa jeung adina. Barang nempo imahna anungan ukur tinggal ruruntukna. Nyi Rasti mending ngalekat teh hatena sedih nalangsa melang jeung hariwang pagalo pacampur ngajadi hiji. Aduh Gusti, geuning imah teh meuneu beak kieu. Terus di mana, Mak?
Bapak jeung adik aing. Wah buah geus milu kaduru kayak kieu mah. Nyi Rasti sacara teu sadar ngomong sorangan bari melong kana bangke imah anu geus teu mangrupa. Sakabeh geus ancur jadi lebu. Sakur anu ngadenge mah mending las ngarasa watir kana nasib anu kaalaman ku Nyi Rasti. Beuki beurang jalma anu daratang beuki loba awewe lalaki kolot budak oge pipilueun ngagarimbung bari recok ngaromong samalah Bah Atma jeung si Ocin oge harita aya sabab sarua hayang nempo imah anu kahuruan. Palebe Pak RT jeung anu sejena terus tatanya ka unggal jalma susuganan aya anu manggihan Mang Jumari jeung bojona kitu deui anakna Jang Amid. Tapi mata kanjakal jalma anu sakitu lobana teh saurang oge eueuh anu nyaho. Nya puguh bae atuh sararea oge beuki hariwang ngadenge kitu mah sok inggis sangkaan jadi kanyataan. Nya kumaha atuh ari Mang Jumari. Geuning saurang oge eueuh anu nyaho wes tuning matak salempang. Ceuk Pak RT ngomongna rada kumandear, pangaruh hati anu teu tentrem. Nya kamanya tukang Jumari teh nya. Macak bingung kieu mah. Tembal Mang Dario anu nangtung gigireun, sangkaan goreng geus timbul deui. Sabot keur kitu srog Bah Atma nyampeurkeun. Pak RT nya kumaha ieu teh make jeung aya kejadian kieu. Bah Atma anu harita kakara datang tumanya ka Pak RT. Nya eta duka teuing Abah hari mimitina mah. Sabab saurang oge can aya anu jaho kana cukang lantarana. Walon Pak RT bari ngareret. Terus kumaha atuh nasib anu boga imahnya? Nya ari Nyi Rasti mah anakna anu parawan salamet, Bah. Tapi duka teuing ieu tuh. Tapi duka teuing ieu teh Mang Jumari jeung bojona kitu deui Jang Amid. Anakna anu bungsu boga oge can kajahoan nasibna. Jawab Pak RT mere katerangan anu sajelasna. Aduh, macak bingung atuh lamun kieu Bah. Tapi kumaha nya geus ditatanyakeun kanu sejen. Nya susuganan aya nu nyahoeun. Pantenan we parantos. Tapi lebeng kureleng ieu teh teu aya anu apal Bah. Da urang kuda heula nya. Insyaallah mitra kin urang lajengkeun deui. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.